Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng petepang dangu deui sareng simkuring mangotong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Rejeki Nomplok Jodoh Ngarontok bagian anu kaopat. Ieu carita Sunda dipancarluaskeun ku Galura 104,74 Radio Meriang FM. Sumangga pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda urang kawitan. Kamari teh nyarioskeun Ujang Atek sareng Ujang Duduh anu keur anteng ngobrol sareng Abah Jamrong teh gitunya. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami Bandungan. Sabot keur aya dina satengahing obrolan, raket harita panto aya nu mukakeun. Ujang Atek jeung Ujang Duduh meuli curinghak. Retuan anu meuli bareng nempo kana eta panto. Barang brai panto dibuka, teu asa jeung teu ciga. Si horeng anu datang teh nyoneng pisan. Ujang Atek sareng Ujang Duduh nepi ka olohok bengong ningali nu geulis datang teh. Teu kungsi lepok nyoneng nyarita. Geuning nyonong tamu. Sumuhun Neng. Nembe euy. Muhun Aa. Tembal Nyi Oneng. Atuh pelantung harita irung Ujang Atek meuni beukah. Meureunan kekeraeun saumur-umur sebut Aa ku nu geulis. Sanggeus menyungan harita Nyi Oneng geek diuk gigireun Abah Jamrong. Pok atuh harita Abah Jamrong nyarita. Ujang, cah ieu si Oneng teh. Anyak Abah anu ngan syaukur hiji-hijinya. Oh iya Abah nyoneng teh. Jang. Aduh, tesang kamu nih gelis ya. Imut lucu, cengkempot nih. Cek Ujang Duduh harita. Ngomong kitu na teh sabari ngomekeun buuk jeung samleh baju. Maksudna mah meureun susuganan ka taksir ku Nyi Oneng. Teu kungsila Abah Jamrong nyarita deui. Oneng, Ulan Abah. cah ieu teh Ujang Atek jeung Ujang Duduh mus amis. Maksudnya mah cenah rek aya perlu ka hijab. Sumuhun Abah. Tembal Nyi Oneng meuni pono. Atuh jiap harita di imah Abah Jamrong jempling heula sakedeung. Abah Jamrong jeung Ujang Duduh harita teh arindit kaluar kawas anu ngartikeun. Di imah teh tinggal Nyi Oneng jeung Ujang Atek. Saderek eraan, minder kabina-bina, jomblo salila-lila. Kiwari tos aya solusina. Jamu kuat ka era. Jamu kuat ka era bisa nimbulkeun rupi-rupi kawani. Saperti wani nikung babaturan, wani teu boga duit, wani ngahutang teu wani mayar. Jamu kuat ka era, bahan utamina tina ekstrak kulit badak Afrika. Jamu kuat ka era, teu aya bahan kimia, jantan aman kanggo kasehatan salira. Jamu kuat ka era diproduksi CP Beungeut Beton. Sanggeus lila mikir, Ujang Atek nyarita.
Punten Neng, saleres nama abdi teh aya prayogi ka Neng. Nanging izin nyariosna. Cek ujang atek harita. Pok Nyi Oneng nembalan. Teu kedah isin-isin aa. Da abdi gati tadi teh ngantosan. Tembal Nyi Oneng. Tekung sila pok ujang atek nyarita deui. Saleres nama kieu Neng. Kumaha aa? Lebet kena sisindiran. Tanjuang dina batu melakoneng di basisir. Mika hayang nutos tangtu Nyi Oneng na jadi pikir. Cik ujang atek harita. Ngomongna teh ngadak-ngadak jadi capetang teh yang dibejaan kusaha. Nyi Oneng ngadenge kitu teh hatena asa kesentuh. Teu sangka eta sisindiran ujang atek nepi ka parat kena ati sanubari Nyi Oneng. Pok atuh harita Nyi Oneng nembalan. Ah amat tiasa bae. Cik Nyi Oneng harita. Ngomong kitu teh sabari imut nepi ka kareueut. Watu saredet harita hate ujang atek nyeredet. Dina hate ujang atek asa aya kontak batin anu pohara. Hatur nuhun aa. Nanging abdi teh bade ngemut-ngemut heula. Mangga Neng. Antosan heula sakedap. Cek Nyi Oneng harita berijung cengkat. Geloyoh indit ka kamar, ceblus ka kamar harita teh jepret pantona dikunci. Ari ujang atek harita teh nungguan bari dina hatena neuneun ka panasaran anu pohara. Teu kungsirila Nyi Oneng keluar deui ti kamarna. Bari dina ngleunggeunna mawa saputangan beureum meni oronyoy. Gek Nyi Oneng liuk sabari pok harita. Aa, Ulan Neng, punten pisan abdi teh. Can tiasa nampi sareng teu acan tiasa nolak. Nanging ieu mah etang-etang kenang-kenangan. Ieu nyanggakeun saputangan beureum. cek Nyi Oneng harita bari song ngasongkeun saputangan beureum. Ujang atek tarangna harita teh rada kerung tandana bingung. Tapi sok sanajan kitu, tap harita saputangan beureum teh ditarima. Hatur nuhun Neng. Aduh meuni sae ya saputangan teh. Cek ujang atek harita. Atuh ciap ujang atek jeung Nyi Oneng teh nyarita deui. Ari ujang duduh anteng bae di luar ngobrol jeung Abah Jamrong. Nepi ka teu karasa harita teh waktu geus maju ka sore. Dina arloji katingali geus jam 2:07. Pemirsa, ponokna carita. Ujang atek jeung ujang duduh tuluy pamitan maksud rek mulang ke lemur limus amis. Dina saku ujang atek nyelap saputangan beureum anu jadi saksi patepungna ujang atek jeung Nyi Oneng. Ari ujang duduh harita teh ku Abah Jamrong di bahanan Co Amon jeung hayam pelung meni badag. Sangeus sagala rupa anak tarapti bral atuh ujang atek jeung ujang duduh lumampah. Dijajabkeun ku panutup Abah Jamrong jeung Nyi Oneng. Mungkin lila mungkin jauh katinggalna atuh kelas leungit dina pengkolan. Kasugri palawargi. Cag urang tinggalkeun heula lemur pasir leutik. Khususna Nyi Oneng jeung Abah Jamrong. Diwari urang puseurkeun perhatian urang ka ujang atek jeung ujang duduh. Ujang atek jeung ujang duduh geus aya dina satengahing perjalanan. Katingali lempangna sing lalenghoy bangun lungse. Ari ujang duduh harita teh muni riba. Leungeun kenca ngajingjing Co Amon. Ari leungeun katuhu ngalek hayam pelung pamere Abah Jamrong. Pok ujang duduh nyarita.
Aduh, orang ngalahin hatek asah dewek. Aduh, sarua orang ge pitis ripuh euy. Di mana eureuna? Dede toto hanapeun tangga saninten. Cik Ujang Duduh harita atuh kenceling duanana indit wuru kena tangkal saninten anu daunna gomplok. Sanggeus nepi duanana gukek dariuk dina jukut. Bari sok atuh harita Ujang Duduh nu nacau amon jeung hayam pelung gigireunana. Angin leutik harita teh ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Ari dicumantara aya heulang kakelayangan bari disadang ngagelik. Sukuna ranggoas, mata anak gular-giler kawas anu neangan mangsa. Tukung silila turun ka handap. Si horeng ngelik orai anu ngarengkoa. Atuh tekung si mikir deui, sewat harita heulang teh turun ka handap. Maksudna rek ngaranggem orai. Tapi orai teh kawas anu geus apaleun, ceplos asup kana liang. Atuh cekiet harita heulang rem ngadadak. Tuluy ngajaul deui ka luhur kawas anu kaeraan. Pemirsa, papunten pisan itu nya nyangkolong lawak tos sakedap. Kumargi di studio teh atensi atanapi kagegelan ieu teh tos numpuk di wae. Sekantenan mang teh baris nepangan saderek-saderek mang gitu nya. Sareng sohib-sohib mang. Aturan ke kesepuhan tah anu ti palih girangnya empuh kana tah leujeung ngadangukeun. Oge teu hilap ka Kang Anutna oge nya kalih Teh Ida anak sakeluargi gitu tah. Aturan di belah Lebak tah gugup pae Mang Iwan. Aduh aturan ke Mang Iwan teh nya leujeung ngadangukeun ieu carita Sunda. Atuh malengkot deui ka belah kulona tah. Aturan ka sadaya anak karyawan tani mandiri nya. Di bawah kepemimpinan Bapak Tamami kalih Kang Eka anak oge nya aturan leujeung ngadangukeun ieu carita Sunda. Ka pelih Lebak saalita ka Ujang Cilun tah, aturan Ujang Cilun. Ka Kang Erusna oge nya teu kantun. Oge ka Jang Alpin tah, aturan Jang Alpin. Oge anu ti polih tongoh ya teh aya nu ka kantun, Pak Ustad Usman teh nya aturan. Leujeung ngadangukeun ieu carita Sunda. Oge urang ngagajleng heula kitu ka Pasir Oa tah. Kang Enek, aturan Kang Enek sareng Kang Ade nya. Aduh hatur nuhun kamari teh katampi pisan tah kintunan martabakna nya. Hatur nuhun ka Kang Enek sakeluargi tah nyanggakeun ieu carita Sunda. Oge ieu teh aya serat atanapi kagegelan anu dongkapna teh ti Ujang Ruru palih wetannya. Ujang Ruru aturan saurna teh cenah ieu serat teh hoyong diawaskeun teh ngange swanten Jang Duduh mangga kitu nya. Cobi orang tingali heula seratna. Eusina ieu serat. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Manggil abdi Ruru si ganteng mewah teh.
Abdi bade kirim-kirim ya teh tapi sengoa-sengoa. Kang Eka Bapak RT engkos. Oke ka Bapak RW na atau Bapak Heru nya. Sareng ka Kang Aman, Kang Ahoy gitu mah. Kang Eka Mang Omen. Kebah Among na oge teh kantun. Sareng ka Wauloh nah. Sareng Mang Pandi na oge atuh ti Palikirang na Mang. Ka Abah Roh tah. Sareng Mang Jopri. Mang Encrong na oge na teu kantunnya. Anu sok ngaganengkeun da laporannya so eta Mang Encrong teh. Kitu we Mang. Ka kantun tangannya ya ngene. Ka Abah Ngani Mang tah aduh. Tatangga dekat. Spesial nama Kang Eka Mang Otong Salamina we wilujeng mancen togas gitu lah. Super spesial Mang. Kang aduh kabogoh orang teh ning ine anyir. Keneng ine we spesial nama Rindu ya aduh. Atur nuhun mah wassalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun pisan ka Ujang Ruru anu ganteng mewah kayak gitunya. Aduh terus gaduh kabogoh cenah. Neng Nene syukurnya mugi-mugi langgang gitulah Ujang Ruru. Aturan lejeng ngadangukeun ya carita Sunda. Oge ieu teh ti pelih kulona ieu masih kena aya nu kakantun gitunya. Aturan ka Ujang Pauji tah. Aduh si gantengnya. Aturan oge ka Kang Juhata anu oge nya teu kantun. Pelih lebak cenah tah ruas rewas we Abah Tatang. Aduh aturan Abah Tatang. Lejeng ngadangukeun ieu carita Sundanya sareng Pak RT Aji na oge Kang Suwanda Irawan teh kantunnya turah ngacapi eta teh. Aduh nepi ka geus darah rempes curugna teh ngacapi we sareng nyuling gitu teh aturannya lejeng ngadangukeun. Oge ieu teh aya kagegelan anu kadua dongkapna teh nyaeta ti Kang Oblong nya aturan Kang Oblong. Cenah seratna teh hoyong diaoskeun ngangge swanten Nyi Oneng cenanya. Mangga gitu. Coba bareng tingali lah seratna ieu. Eusina ieu serat. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Mang abdi oblong anu nuju kuriak teh. Abdi bade kintun-kintun. Ya mah dikumenya ka sadayana gitu tah. Nanging abdi teh gaduh sisindiran Mang. Kieu sisindiran teh. Boboko aya kan leutik melak cabe diawurkeun. Ari kitu. Bobogohan teu leutik tos gede dikabaturkeun. Deuh teuing. Kitu emang teh abdi mah. Atur nuhun Mang, wassalam. Waalaikumsalam. Atur nuhunnya ka Kang Oblong tah anu nuju kuriak gitu. Aduh oke sisindiran sagarupanya. Atur nuhun Kang Oblong lejeng ngadangukeun ieu carita Sunda. Oge ieu teh aya perhatosan salit gitunya. Bilih teh mah saderek gitu tah aya anu bade ngiring gogonyakan dina ieu carita Sunda. Mangga tiasa ngahubungi wae Ujang Ateknya atanapi Kang Suwanda Irawan tah kana akun Facebook na mangga gitunya
bade kena nomor WA na mangga gitu tah. Pilih gitu tah cara Kang Oblong tadinya bade sisindiran gitu mangga ada dia mah diantos pisan kumangnya. Pemirsa ieu teh punten pisannya kulantaran waktu na ngopi sareng waktu na ngudud. Cag ieu carita Sunda teh urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun bagian anu kalima nya. Atur nuhun kena mangrupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.